Mang meser kopi setan hiji. Astagfirullah. Nona yang di Rukiah mana? Kela. Nama kejing di Rukiah eta kopi sasetan. Itu benang di wartosan itu teh. Tong boros setan. 10 setan gua aing di Rukiah. Astagfirullahaladzim. Anger aing geus kos teh. Teh jadi aing balanya oge ah. Rek mana, Mang? Rek neangan setan aing. Bray, orang main polio ah. Ayo, tapi lapangnya di mana? Pan seueuh lapangna ge. Kalem Bray, orang tadi ngalewat di itu. Aya tulisan ngajoblag poliklinik. Cigana dirinya bisa. Ya lo, ya gogoda di sasi Ramadan, malah rasi mah. Uya, Mana euy? erek poli dina polybag aing mah. Bray, lamun keur puasa poho batal moalnya. Nyantu atuh ari poho mah. Alhamdulillah tuh gitu mah. Tadi beurang-urang poho geus dahar sapiring jeung nginum sagelas. Lieur ente mah sok nadi-nadi eta mah lapar we nu aya ah. Lain tadi inung abi ka pasar meliputi wat barolotot eta mah. Wah, tuh gitu nikmat atuh teh mah komo jeung asin ngeureung jeung sambal. Mantep nya. Lain mantap asa tegena emosi tadi popolotot ku dewek ke polototan di kitu tah eta mah da jawab pareureuh mah kabeh. Emang galak gitu eta teh keur nyari panon. Heh rotoan sih mah. Sanes lamun ngajukeun pinjaman ka banknya bakal tere-tere cair mah nya. Gitu cek urang mah euy ribet aing ngawejahan euy nginjem ka bank Mas ya. Aya hiji usaha eta mah. Payu cair eta mah, Bray. Emang usaha naon Dagang es batu gitu eta mah payu teu payu cair. mun alaras eta teh ngan ku abi mah teu kapikiran mending kena usaha pargo we bogo-bogo anu ngagip. Lain mang, hanya bulan puasa mah motornya jadi sering diservis. Nah, bulan puasa make kudu loba nyervis. Oh, mang kemarin kan abi balik di Bandung. Kerjong jon mau motor, eta mas tangna bangkieu teh ka sisi mang. Aduh, kumaha tuh? Tekuna naon? Alhamdulillah mang tekuna naon. Kan untung teh ngabangkieungna ka warteg. Da ada eta mah ka warteg, motor teh ngadak teh ngabangkieung atuh jang jon lancar gitu di ka Bali. Tangkura karas didengekeun. Maneh eta mah maneh nu bermasalah teh lain motor.